Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina danget ieu urang tiasa tepang dangu deui dina acara carita dongeng Sunda karangan Kang Rudiansah, dina jajar carios nyaeta Pusaka Bedog Si Geti. Bagian kedua. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga atuh urang kawitan bae. Sok ger. Mitra kamari teh neme dugi ka Nyi Sekarwati anu ditangtang ku si Sadut jeung guruna nya datang ka dinya rek ngajak tarung gitu tah nya Nyi Sekarwati teh sabab eleh jajaten si Sadut teh jadi bebeja we ka guruna. Hari Nyi Sekarwati kalaka ngahehe seuri gitu. Percaya kuring oge Kakang Sadut, ari guru anjeun mah memang pinunjul ku ilmu panemu ngan hanyakal Kirompang teh masih keneh gampang kapangaruhan ku caritaan anu jadi muridna. Ceuk Sekarwati. Si Sadut geus rek calangap harita teh rek nyarita deui ngan kaburu kapiheulaan ku Kirompang anu harita terus nyuntrungkeun ka manehna. Halik sia, kani jauh carut, ngomong wae sia mah. Hei Sekarwati, montong cek loba nyarita gitu patut ieu. Lamun memang nya maneh teh ngarasa jadi jalma anu luhur ka ilmu panemu ye. Tur sanajan ukur pangawakan awewe, sok geura tempokeun pangarti adika teh. Ungkulan pangarti kaula ayeuna. Kirompang terus nantukeun sikepna pikeun langsung nantang ijen wawasen ka Sekarwati bari srog Kirompang gancang ngawangun kuda-kuda jeung pasangan dina jurus Neungar Jagat. Oh, sok atuh, sok wae Kirompang. Ari karep hayang ngadu jajaten mah jeung diri kuring. Nyata ya bayana. Ku kuring ayeuna paris di layanan, samemeh kuring ayeuna indit teu ninggalkeun ieu patempatan. Jeung hampura lain kuring camplak ka saluhureun ki ngan bongan saha atuh ngadidik murid teh bet salah geuningan. Sina suludur ka awewe jeung ngaganggu kana ketenangan katentreman warung Macici deui. Walah sia, wanian ngomong kitu ka dewek dulu. Rasakeun ye kurang ajar. Hup. Ya. Hup. Curila celeng Kirompang geus teu bisa deui nahan amarahna, langsung maju narajang ka Sekarwati anu mungaran. Tur antukna di eta patempatan kiwari lumangsung deui ijen wawasen. Anu ayeuna mah Sekarwati kudu ngalawanan Kirompang, guru si Sadut katut si Sobri. Ngan tadi mah di jero warung anu tarung teh ayeuna mah di luareunana sarta bisa dilalajoan ku warga ti kaanggangan. Lainnya lur, tadi mah sugan teh saha we anu ribut teh. Horeng teh Kirompang ning jeung wanojan nu geus rupa. Bet asa teu nyarinya euy. Hiji lalaki bari hiji jawara. Heg kudu ngalawanan pantar awewe. Aduh, bet asa turun harga jadi lalaki teh. Cek dewek mah euy. His. Tong salah lur. Sanajan Kirompang teu ngalawan sanajan Kirompang teh ngalawan awewe, ulah dikira awewe biasa euy. Tuh tingali. Tapi segitu gerakana oge. Jeung harepan teh Kirompang ayeuna mah bisa eleh jajaten eta ku awewe wanoja terus serang dewek mah euy.
Nyi Sekarwati tangarana teh terus terang sangkan Ki Rompang kapok jeung sadar tanya yen ilmu teh henteu ngan ukur ilmu manehna wungkul anu hebat teh aslina. Terus terang tah dewek meuy pasti awal akhir oge bakal pinangih jeung apes. Heueuh lur satuju pisan kuring oge miharep teh Ki Rompang ayeuna bisa ngalaman ele jajaten pokona mah ku eta wanoja abong teu wirang teh geura euy. His kela Jang Uju. Ece ge arek ngilu ngomong ieu teh. Arek ngomong naon kitu ceuk? Eta Nyai Sekarwati teh. Nah, rupana teh mirip pisan jeung rupa cece. Bisa basa keur ngora gitu. Geulis pisan. Dede. Hanas didengekeun ku Uju. Si cece mah suka derek ngomong naon we ari pek teh kadinya ngagajligna. Nyarua-nyarua banget sorangan jeung wanoja anu geulis kitu nya, geulis rupa. Si cece mah cece Itar mah aduh teu kaci aslina pokona mah asli. Ceuk Jang Uju bari nepak tarang. Ceuk Itar nyerengeh seuri bari pok manehna nyarita deui ditujukeun ka Jang Uju katut Jang Uce. Dede. Nah, make jeung teu kaci sakana rupa ari Jang Uju. Nyada memang atuh nya ece teh keur ngora mah puguh panggeulisna di lemur teh bari jeung baheula pokona mah loba anu bogoheun ka ece teh badogoheun yeuh. Dede bet ayeuna bae masih oge aya keneh anu badogohon teh nya ka cece kitu. Dede Duh entos aslina tingali geura ayeuna malah itu anu nuju tarung kot karagot kitu pokona mah lain ngabaceo bae maneh kawas manu ke beo kitu teh. Memang bener Sekarwati jeung Ki Rompang anu harita keur tarung ijen wawasan teh tembong masih keneh ragot cirimna pating jorelat cepet naker. Malah dina hiji kesempatan anu hade Sekarwati ngahajak manehna terus ngabandung panarajang anu jadi lawan ku sapasang leungeunna tur bentrok dua kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeunna masing-masing geus teu bisa deui disingkahan. Des geduk des tulik deug cerik deug telik deug. Ki Rompang tembong manehna mundur ka tukang dua lengkah sedengkeun Sekarwati mah ngan ukur ngeser saeutik kuda-kudana teh harita. Nandakeun yen Sekarwati mah memang tanaga lapisan aya dina salukureun tanaga lapisana Ki Rompang. Hega Ki Rompang tembong ngatur napasna kaget asa teu percaya meureunan. Sabab tanaga lapisan lawan bari pantar awewe naha bisa aya dina saluhureun tanaga lapisan manehna. Dewek baik asa ngimpi kiwari aya lawan anu peris lawan bari pantar awewe tanaga lapisan abad aya di seluruh tanaga lapisan dewek. Bet jeung asa piraku kana ilmu dewek bakal aya anu bisa mapakan setan teh kurang ajar. Ceuk Ki Rompang dina jero hatena antara perang sabil. Si sadut kitu deui sarua hatena terus kaketekan sok sieun guruna aya dina pihak anu eleh. Hei, Sekarwati, hayo basang kuda-kuda deui. Silain montok cacing wae kitu. Jika anu nganggap remeh teuing kana pangerti dewek, ayo Sekarwati. Oh, kuring mah tara biasana kudu pasang kuda-kuda ki. Sok be Ki Rompang deui anu pasang kuda-kuda mah sakalian bari maju deui. Bangsat, rasakeun seuk kurang ajar. Hap, sia. Curela celeng wuk hiuk Ki Rompang beuki tambah bedah amarahna.
ngajorelat deui loncat narajang ka Sekarwati dina jurus tapak bumi haritana. Tanegari ngebul marengan jorelatna badan Ki Rompang anu leuwih cepet gerakan anak batan tadi. Sekarwati ge sarua manehna terus ngaronjatkeun deui pangartina pikeun terus ngimbangan pangarti lawan. Dur Sekarwati kiwari ngagunakeun jurus walet bodas ngajadikeun gerakanana leuwih cepet batan Ki Rompang jirimna teu beda we ti kalangkang. Jorelat cilang hiu plos Ki Rompang tembong culang tileng panona lantaran leungiteun sasaran. Kamana eta lumpatna si Sekarwati teh? Kurang ajar eta bobolek teh. Cepetna akar gerakanana leuwih ti aing we. Tapi barang jeung kitu Hiu jebrot. Aduh. Aduh. Gelo teh. Ki Rompang jol ngagaro kaget jeung nyeri sabab iga burungna ujug-ujug kabenangan ku tajongan Sekarwati di belah katuhu. Ki Rompang panasaran badana terus ngajorelat deui narajang ka Sekarwati ku panarajang susulan. Teu sukema dirina bet kabenangan ku panarajang balasan lawan. Hup hiat. Awas siap belajar. Hup iya. Hayat, moal beunang Ki Rompang. Coba bajut sia. Hup hiat. Ki Rompang tuluy ngarang sengkup panarajang harita teh sarta dirina miharep bakal ngarubuhkeun anu jadi lawanna sabab bakal wirang balukarna lamun seuk teh mah dirina anu bakal ngalaman ele jajaten di eta patempatan. Bari ku pantar awewe deui Ki Rompang terus nguras tanagana jeung pangartina harita teh meh kabeh dibudakeun. Hup iya. Awas najakeun sia kurang ajar. Ki Rompang asa manggih lolongkrang kosong beureunan pikeun bisa ngasupkeun tenggelan peureup katuhuna kana walikatna anu jadi lawan. Tapi orokaya malah ngadon Ki Rompang sorangan anu harita kacele terus ngagero nahan ka nyeri waktu kantong Semarna jawab benang ditoker satarikna ku suku keneungna Sekarwati anu katuhu. Hiuk wuk serah kulawit cepret. Aduh. Dulu kan uing sarut deui. Majan keuing. Magarek dipageng petingke jarut. Kot kapuria buncelik panon Ki Rompang waktu harita mangsa ngarasakeun kantong Semarna seueur jeung linu urut panokerna lawan. Tapi can oge leungit terasa ka seueur dina palangkakanana Ki Rompang kadenge ngagero deui leuwih tarik batan tadi bari ayeuna mah awakna tuluy ngajengkang ka tukang lantaran ngadon benang dicatrok ku siku leungeun katuhuna Sekarwati disusul ku tonjokan suku na kana iga burungna Ki Rompang. Dut cekuk jebrot jelebet des waduh. Cengkang kedebut Ki Rompang harita leungit budi ilang daya badana terus rubuh dina luhur lemah bari tina liang irungna tembong kaluar kecap getih hideung. Tina sela-sela juru bibirna deui ngalai getih seger keneh lantaran Ki Rompang terus nyandang tatu di jero anu cukuparna. Aduh. Karep mah Ki Rompang teh hayang buru-buru bisa udang deui tina ngagolerna. Tapi karasa keneh awakna nyeri saturang sandi asa caroplok tina sampungeunana. Jeung kantong Semarna anu masih keneh karasa seueur jeung linu ngajadikeun Ki Rompang can waka bisa buru-buru hudang deui harita teh tina ngagolerna.
Sekarwati kadenge nyarita. Kumaha Kirompang? Rek samet dia bae urang tarung teh atawa dituluykeun deui? Ya tarung teh atawa moal? Ceuk Sekarwati bari jeung ngeuteup ka Kirompang. Kirompang ganjang harita nembalan bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Cukup Sekarwati, cukup. Kuring ayeuna ngaku eleh jajaten ku Andika. Eleh Sekarwati. Tembal Kirompang geus poho deui ka era pikeun terus ngaku eleh jajaten ka Sekarwati. Syukur atuh ari kitu mah Kirompang. Ngan omat ieu kajadian teh sing jadi enteung keur anjeun Kirompang pikeun ka hareupna. Yen jalma mah memang taya anu jago angin Allah Subhanahu wa taala. Anu ngagaduhan sadayana ilmu katut kekuatan Kirompang. Jeung ayeuna mah sugan we atuh Kirompang taek sadar jeung babalik pikir ulah rek ngaganggu katengtreman deui warung nama Cici sarta warga-warga karunya atuh nya bisi warung mah Cici engke jadi sepi angguran mah lamun ayeuna Kirompang di dieu teh boga panguron prak jadikeun hiji kakuatan keur pangisi ieu lemur latih ku Kirompang warga teh anu teu bisa kana ilmu silatna lain ngadon disingsieunan kawas tadi sina kalalabur ti warung nama Cici sabab lain kasebutna Kirompang atuh lamun jalma na pikasieun ku jalma sejen teh estu bakal jauh jeung jalma kitu tah Kirompang ceuk pamikir kuring mah. Kumaha kaharti Kirompang? Duh kabeneran Sekarwati, kuring teh memang boga ari paguron mah. Ngan di wanguna lain di dieu kitu tah, tapi ayeuna di lemur kuring ayeuna aya di dieu teh ngan sekedar ngadon we wungkul pikeun bentaan pekel jeung bawan balik ke ka lemur kitu tah di Sekarwati. Nah atuh bet kitu peta laku teh Kirompang ngawarah murid teh sina culudur kabikang jeung ngaganggu warga lemur. Na eueuh deui pagawean sejen anu leuwih halal Kirompang teh. Hampura kuring memang salah Sekarwati. Kuring ayeuna janji kuring rek babalik pikir rek kalain rek balik deui ka lemur sarta moal nete deui ka dieu kitu tah komo deui bari jeung ngaganggu mah kitu tah Sekarwati. Nya syukur ari kitu mah Kirompang ngan kade janji moal deui tapi satukangan kuring mah ngalakukeun deui kitu pokona mah di lemur mana-mana bae oge kaayana Kirompang kabeh bakal terus diawaskeun ku deui kuring kitu tah Kirompang. Sabab lamun teh mah Kirompang atawa murid-murid Kirompang kapanggih ngalakukeun deui kitu wayahna ku kuring bakal terus ditindak. Kumaha ngarti Kirompang? Ngerti Sekarwati. Kuring ngerti pokona mah murid-murid kuring kabehanana engke mah nganyangke mah bakal diwarah bener ku kuring kitu dah. Laju kuring sorangan bakal tobat moal sakali-kali deui ngalakukeun kasalahan anu sarupa kitu. Jeung janji deui pamenta ti diri kuring ayeuna Kirompang sok menta hampura heula kainya kanu boga ieu warung terus gantian karugian ayeuna ku Kirompang sarta kuring sameme indit ninggalkeun ieu patempatan teh kuring hayang ningali heula naha bener Kirompang teh arek babalik pikir atawa ukur akon-akon. Ceuk Sekarwati nyaritana leuwih tanes. Kirompang teu kadenge ngomong deui manehna sawaktu bisa cengkat deui tina ngagorerna. Manehna langsung bae lempang bari jumarijeg nyampeurkeun ka pelebah Macicih katut Bah Sujan. Anu ti tadi keneh oge geus aya di luareun warung ngabanungan kana eta kajadian. Abah, mah hampura kuring yeuh. Tah ieu duit 200 ringgit dina jero ieu kanyut kunang bek pake ku mah katut Abah. Pikeun ngagantian ieu parabot warung anu ruksek. Ceuk Kirompang bari ngasongkeun kanyut kunang ka Bah Sujan. Tapi ku Bah Sujan can waka ditarima eta kanyut kunang teh.
Eusina duit malah harita kadenge basujan ngadon balik tumanya ka Kirompang bangun hayang yakin heula. Nya bener kitu ieu teh Jang Rompang. Duit 200 ringgit dina jero kanyut kurang teh keur abah kitu. Teu bohong ieu teh Jang Rompang. Itu bah, ngan hanya kal itu waktu sena kabujang seep. Heueuh, watosna kabujang seep geuningan mitra. Cageula atuh ieu carita dongeng Sunda pusaka Bedog Si Getih bagian kadua. Enyeng urang lajengkeun deui dina bagian anu katiluna. Hapunten anu kasuhun tina sagala rupaning kalepatan ti Mang Ridwan. Sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.